jagiran tuh. Ah, beneran. Wah, dia kemana? Dia tanda lain kerja. Weng, dia ngomong-ngomong mau naon eta? Urusan ieu gedang. Boga mah aing. Emang mah dia nyiram. Nyaho anjir bingung. Bingung kunaon sih? Urusan aing bingung. Ya aing nitip dak ulin. Awas dia dijual. Ya. Eta si sia najual loba bacot amat si ongke kuing jagaan yo. Tapi aya yeuna. Oh, engke aing balik ulin aya. Enggeus lah. Ih, ulah ieu mah titipan mah kudu dijaga. Lah si Akut so bener. Kan nitip ya indap jajan halan ka warung. Ulah heubeul-heubeul nya. Heeh, tapi sia ulah ngaleungiteun. Najwa mah kan jeleumana kos kitu. Sial ieu lah dijual ge moal bakal laku. Butuh yuk, kendaat lu poe, bukan be akan yuk, lumayan sugan be akan, lumayan baik. Kikitin si nasib baik lah. Iya, tambah gedang si Najwa tuh mau dipaling ke kami dulu. Pikiran kemana deui? Put dia kunaon? Gedang si Najwa. Gedang si Najwa dihakan ku sia. Lain, dipaling ku pemulung. Ah, hayu urang samparkan. Yuk. Aduh. Kunaon neng? Iri buteng, Mang. Nyeri betul. Ayang dahar lain. Jangan diisuk. Aduh, nyeri. Aduh. Gigi nanti. Aja lah bikin bae lah. Enangnya buka mama ngakan atuh aya beri beteng mah. Nuhunnya, Mang. Oh, geus akan ya. Ih, eta si Najwa. Oh, yuk samperkeun yuk. Ayo. Aduh. Weng, dia kenaon? Nyeri botong. Aduh. Gedang aing mana? Bogosan gedang sia leungit, dicokot pemulung. Bisa-bisa mah aing marah. Bisa itangkeun yuk. Ayo. Wih, eta pemulungna anu tadi nyokot gedang sia.
eta. Saya ke